Ajudan, ajudan, ajudan. Oh, ajudan, ajudan, ajudan. Oh, Hansip, kapan? tolongan aing teh, tolongan aing. Aing ngangsang. Teh, Hansip, kenapa dia dirinya sip? Hai, tolongan aing. Aing jak mana? Ya, bala mulut anjing doang meureun. Tolongan aing ya. Astagfirullah, tasih ansip dak aing meneangan, tasih eta kalah molor bae tasih tok polongo. Ih, aing. Hoi, sip. Astagfirullahaladzim dia molor bae perang saing mah. Ya ilah lu diteangan ka mana eueuh, orang di dieu molor. Ku panggih bae karek ngelep doang Hansip. Naon mau nyaran bejing. Aing. Sudang deh sip, udang. Aya naon kitu? Dong luka huruan bae teh hudangkeun. Gebrak pantes ge kebodongkol di pantek. Hansip teh nah jelema. Mana ya ajudan jeung RT mana sip ya ajudan jeung RT ka mana? Itu manggih-manggih yo. Atuh pogo, pila ku di kantongan eta si ajudan yang RT. Teu nyaho Hansip mah. Ro. Ya ajudan hoyo sip yo. Lain enan jo ajudan enal, menurut tabeng dia mah lompat itu ngebusuk bae lumpang ka kadaplakan. Lapor Pak Jaro. Laporan naon ajudan laporan tenang. Enak. Lapor Ro, RT di kebun warga. Ajudan aya naon RT di kebun warga segala macem. Aduh, tenang aja seorang dia baheula dia ngobrol. Enak bunga teu mengarana ngalen RT na. Lompang eta doang bedul be lurus bae. Tak beling naon atuh pelak pelok, culak cileung ngaramet tundun naon ari kantor penjara mah jeung Hansip. Kunaon nih ajudan RT bisa dikepung warga kunaon permasalahan naon kunaon masalahna kunaon. Ajudan mah enggak tahu masalahnya Pak Jaro. Ngas esteng RT mah antepkeun baheula ajudan, antepkeun bae RT mah. Kuari ajudan jeung Hansip kuari nyar gas LPG. Atuh ieu jaro geus teu masak-masak tabung gas. Masyaallah 2 minggu, sip. Atuh nyar gas ka mana? Batur ge ngantri nyaran gas. Atuh eta digunakeun kayu karet kunaon dina hau. Udah laga nyaran tabung gas segala macem. Ajudan, ya. Atuh nyar bae sip ka mana bae dia mah kusuk laju ngeluh bae laju putus asa. Atuh nyar bae ka mana teh ka agen ka pangkalan teh ka agen teh nyarna. Atuh naon dia teh make suluh karet mun kuari mesti zaman make suluh ororogaheun. Hideung cenah kana irung. Siap Pak Jaro, kita laksanakan. Hei sip. Siap ku manehna nu lempang nu keumbeui. Hei guys. Yuk. Weh, lahunan. Ajudan. Hansip, kapan? Tolongan aing teh, tolongan aing. Aing ngangsang. Teh, Hansip, kenapa dia dirinya sip? Hai, tolongan aing. Aing jak mana? Ya, bala mulut anjing doang meureun. Tolongan aing ya. angin amat sip, tidurna. Oh, oke sipnya, tunggu sipnya. Oh, gati, jelema sasakelong mah lain nulungan aing kalah mabur pan. Hop, dul ya. Ro, hei, Ro. Atuh sabar. Kadenge ku jaro mah kadenge. Udah ngabusruk ro enak. Lain pan tadi dia ajudan laporan mah dia digebukan warga cina teh. Hah? Kuno? Tadi pan dia cek ajudan digebukan warga cina. Kunaon. Oh, itu Tamaro cuma salah paham. Lain tadi si Hansip malah kacapi gitu, sangat bantuan. Ku polongo teh siang si kita nyari LPG kalah ngalah kacapi terus eta. Aing. Hah? Aing ngesiang si pore di mana hayu tuduh kana di mana. Hah? Hansip pore di mana Hansip di mana kuari nyangsana di mana? Oh, diturun. Ayo, Ro. Ayo. Astagfirullahaladzim, naon teh si Hansip dak kubolon teh sedak lah gugun tayangan di dinya teh eta. Atuh gugun tangan kumaha, Ro? Fungsi ajudan mau motorna kencang bae, Hansip nyangsang yo. Sep. Weh. Atuh bener jeung dia, Ro, dek hantu dong si RT di bawah 11 12. Aing saya sip udah. Aing mah aing dibopong, aing jauh keneh kana pujit kieu mah lagu naon karak labuh, karak sakieu mah. Batur mah tina tower tajlug. Tina gebuk udah cenah kaena. Aing insyaallah. Naon dia masih turun.
Kumaha gitu. Kayak pan leungeun jeung suku sasanggaleun teu karasa. Ansip nyangsang ya. Waduh, pantesan ajudan cari-cari nggak ada ini. Waduh, orang nyangsang Bu Hansip. Jelema aku pesengit bae ngomong pan ku hawap sakeupel bae. Yang muantek mah jeung bola kalapa gior. Atuh geus gerak kali itu sip, ajudan. Nah, kalau hali bu keburu tutup warungna. Ayo teh, kaharep teh, kasih si jalan. Hah? Ano? Kasih si jalan, hayu orang kaharep padu itu, hayu kasih jalan. Assalamualaikum, Pak Jara. Waalaikumsalam, euy aya naon neng kadieu adieu mah teh kali teh kubung bakem yuk. Nangis bae. Mana ajudan Pak Jaro teh mana? Lain enon, buker meuli tabung gas LPG. Kami rek minta tanggung jawab. Jadi hamil. What? Anak ajudan Pak Jaro. Astagfirullahaladzim, nu bener neng. Bener. Eta si bangong ngareunana masyarakat seberapa bulan? Tunak jalan 5 bulan cenah ge ieu. Allahu Akbar, aing. Ya Allah, benar. Bener. La ilaha illallah, tah si ajudan anak bongkok-bongkok kita seta. Aman tak seta, jangan teh. Hah? Ano? Teangan, ajudan ku ada teangan. Bahaya teh seta. Waduh, ngareunaan masyarakat teh seta. Teangan. Punya koran genting darurat. Hei, siap bro, siap, laksanakan. Atuh kami marayak bae dikukumakeun ge. Jangan sebelum nungki mah kumaha deuleuh. Pajar kami mah ajudan menteri Pak Jaro. Nyuhna kitu mah ajudan Jaro teh hayang aing. Bieu we. Mana duitan. Aduh, aing rada teh kahar, kita kasih ajudan ho teh seta, teu disangka teh seta. Aing masyaallah, eta ge neng atuh teu boga rasan gitu neng, barangna. Leutik jeung gedena, teh ge boga astagfirullahaladzim geus kabayang deh, ku Jaro. Can korneuleuh Jaro geus kabayangkeun teh kitu teh heula. Aduh, aing. Ro, ajudan mah kemana gua? Aduh, aing tahu ka mana teh seta nya. Ngalayapna teh seta jeung hansip eta. Aduh, Ro, ada tas gitu, Ro. bubereuneuh eta teh reuneuh ku ajudan, masyarakat reuneuh ku si ajudan. Hah? Bener? Aing teh dia mah kuhaan debu teh nyakur genting yo. Oh, pandadaekeun nih, Ro, eta. Atuh teh nya dia mah nanya ka itu tanya kana bikang ka ditu. Woi, wah gas mah. Di pangkalan, di agen, di stasiun nguliling batur ke ripo cing, Ro. Teu make gas batur ke parima. Mangga sing sip ari geus mangga si ajudan batur kali tah. Kada waduh bergenting ya sip bergenting. Aya naon Raja ajudan ieu kararaget ya naon yo aya naon. Lain ulah enon ya ajudan ulah isin Jaro yo. Ieu bahaya deh yo. Dia yang ngareunaan masyarakat yo. Udah ngalakukeun aja di mana ngalakukeunna.